Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to di bersama Abah Taras dan bersama Abah Herida. Nah ini dan teman-teman, kami kedua di kawasan mau bacain nama dari kamar di Anton. Punten masih di bagian HP. Kasih peresen dicium kuno kumisan, kumis anyar dikulur manehna can beruk. Pasti geteken dicium kuno kumisan, kumisna anu baplang, hate abdi ngajengkan. Manuk cium dina pisikan, buah culang aratah kene. Dicium ku akan anu kumisan, tilu bulan karasa kene. Pasti peresen dicium kuno kumisan, kumis anyar dikulur manehna can beruk. Pasti geteken dicium kuno kumisan, kumisna anu baplang, hate abdi ngajengkan. Manuk cium dina pisitan, buah culang aratah kene. Mun dicium ku akan anu kumisan, tilu bulan karasa kene. Asik, ya bocah. Pamina Priyogi pengobat saking sekali deui mangga ka Mama Daruda anu aya di Jalan Tejompongan nomor 3 Blok C1 anu bumina Mayun Kakulon. Warna hideung catna. Anu bumina pantauannya kan. Warna kuning, janelana warna bodas pada kelapanya. Mangga diantos ka Mama Daruda. Pasti peresen dicium kuno kumisan, kumis anyar dikulur manehna can berut. Pasti geteken dicium kuno kumisan, kumisna anu baplang, hate abdi ngajengkan. Manuk cium dina pisitan, buah culang aratah kene. Mun dicium ku akan anu kumisan, tilu bulan karasa kene. Pasti peresen dicium kuno kumisan, kumis anyar dikulur manehna can beruk. Pasti geteken dicium kuno jenggotan, jenggotna anu panjang, hate abdi ngajengkan. Manuk cium dina pisitan, buah culang aratah kene. Mun dicium ku akan anu kumisan, tilu bulan karasa kene. Sami-sami Kang Asep.